Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing barudak sadayana. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Nunu di pangajaran basa Sunda. Alhamdulillah dinten ieu urang parantos lebet ka tema 4 nyaeta pangalaman di sakola. Dinten ieu urang diajar ngaregepkeun carita. Barudak sadayana hayu urang diajar sing sumanget. Sata acan dikawitan hayu urang ngadua sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bissolihin. Amin. Hayu barudak urang diajar sing sumanget. Tah barudak ayeuna urang langsung kawitan urang diajar ngaregepkeun carita. Sata acana Ibu Nunu bade macakeun tujuan pangajaran dinten ieu nyaeta siswa tiasa ngaregepkeun carita kalawan bener. Siswa tiasa ngajawab pananya dina carita anu atos diregepkeun. Tah barudak ayeuna aya ayat Al-Qur'an ngeunaan kana materi dinten ieu di surat Abasa ayat 24 sareng 32. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surat Abasa ayat 24-32. Tah barudak ayeuna hideuk buka buku basa Sundana halaman 47. Ayeuna urang ngaregepkeun carita sasarengan. Nyaeta di dieu aya judulna Sakola Galih. Hayu urang dibaca sasarengannya. Sakola galih teu pati jauh ti imah galih. Nu matak galih mah ka sakola teh cukup ku leumpang atawa sakali-kali mah sokana sapeda. Najan teu lega di sakola galih ge aya lapang upacara, lapang olahraga, taman. Mun waktu istirahat geus beak samemeh asup deui ke kelas, galih jeung sabatur-batur sok bebersih heula di pipir kelas. Kukumbah leungeun jeung si beungeut. Caina tina keran aya kana limana ngajajar siga nu nolol tina tembok. Di sejen waktu mah barudak awewe mun keur istirahat sok raresepeun ningalian sakola, kebun sakola jeung masjid. Mun pareng istirahat galih sok main bal di lapang. Balna ku bal plastik geus baku. Galih sok main bal jeung babaturanana. Aya Fajri, Jaki, Zidan, Akmal, Danur, Rafa, Dika, oge Riki. Ari barudak awewe mah mun istirahat teh sok ulin sapintrong di buruan sakola. Make karet nu diuntun sina manjang. Mun teu sapintrongnya osok loncat tinggi ngaluncatan karet nu diuntun. Kekembangan di taman sakola di dinya teh aya kembang malati, kembang eros, dahlia, aster jeung nu sejena. Ari murid lalaki mah sok kalah ningalian pepelakan di kebon sakola. Aya pelak sampe. Di sisina dipelakan cengek, cabe, suraung, tomat, jeung leunca. Boh taman sakola, boh kebon sakola diurusna teh ka Mang Tatang pagawe di sakola. Resep di sakola galih mah mun keur istirahat bisa nambahan kanyaho ngeunaan pepelakan, cara melak kembang jeung cara ngurus pepelakan. Tah barudak anu bieu urang tos ngaregepkeun carita di buku basa Sunda tema 4 anu aya di halaman 47, 48 jeung 48. Ayeuna hayu urang babarengan jawab pananya di handap. Tah jadi hidup sadayana ngajawab pananya anu dina
teks nutos dibacakeun ku urang sasarangan bieu. Coba nomor kahiji, kumaha inditna galih ka sakola teh? Coba tadi galih indit ka sakolana kumaha? Inu terang. Leresnya janten jawabanana cukup ku lempang. Jadi galih indit ka sakolana cukup ku lempang. Ayeuna nomor kaduana aya naon wae di sakola galih teh? Tadi aya naon wae? Barudak di sakola galih. Nyaeta aya lapang upacara, lapang olahraga, taman sakola, kebun sakola, jeung masjid. Nu katiluna aya kembang naon wae di taman sakola galih? Malati, eros, dahlia, aster, jeung nu sejena. Ini urang lanjut jawabannya nomor 4. Aya pelak naon wae di kebun sakola galih? Nyaeta aya sampe, cengek, cabe, suraung, tomat, jeung leunca. Anu kalimana, sok nanaonan wae galih jeung budak lalaki mun parang istirahat? Jawabana main bal. Tah anu kagenep barudak. Sok naon wae murid awewe mun pareng istirahat? Jawabanana naon coba ayo? Jawabanana nyaeta ulin sapintrong. Pami bahasa Indonesia nama main tali ya. Karet yang panjang itu, nah yang diuntun atau dikepang gitu ya. Nah sekarang lanjut ke nomor 7. Di mana barudak awewe arulina? Jawabanna di buruan sakola. Nu kadalapana naon nu dipigawe ku galih sabatur-batur memeh asup deui ka kelas sanggeus istirahat teh? Jawabanna nyaeta sok bebersih heula di pipir kelas. Nu kasalapana saha anu ngurus taman sakola jeung kebon sakola teh? Nyaeta Mang Tatang, pagawe di sakola. Tah barudak ayeuna aya nomor 10 anu terakhir. Sebutkeun aya naon wae di lingkungan sekolah hidup. Kira-kira nih kalian kalau ke sekolah pernah gak melihat tanaman atau melihat tumbuhan atau apa gitu ya di sekolah? Coba disebutkan deh ya. Ada apa aja? Ada tanaman kuping gajah, ada tanaman palem salah satunya ya. Coba dituliskan ada apa lagi. Boleh ya sambil nanti kalau kalian ke sekolah, lihat-lihat nih di sekolah ada apa aja tanamannya. Oke. Barudak sadayana tong hilap bulunu bade masihan evaluasi atanapi pancena. Janten hidup jawabannya di halaman 48. Nomor hiji dugi ka nomor 10. Tong hilap ngerjakeunana di buku tulis anu masing-masingnya tekengeng di buku bahasa Sundana. Karena buku bahasa Sundanya ini buku sekolah ya. Jadi harus di buku pribadi atau buku masing-masing. Oke anak-anak, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Alhamdulillah pangajaran dinten ieu parantos rengse. Ayeuna ibu bade masihan pancen kanggo barudak sadayana. Dibuka buku bahasa Sundana halaman 48. Kerjakeunnya soal nomor hiji dugi ka nomor 10. Hatur nuhun. Tong hilap pancena dikirimkeun ka Ibu Nunu paling terlambat di kintuna tabuh 20.00 atanapi tabuh 8 wengi. Ibu Nunu antosnya barudak sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.